Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Utlubu kudu neangan aranjeun kabeh al hawaija kana pirang-pirang pangabutuh. Bi izzatil anfusi kalayan kamuliaan pirang-pirang diri. Fainal umuro karena saenyana pirang-pirang urusan. Tajri eta berjalan ieu umur bil maqadiri kalayan pirang-pirang ukuran. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ibnu Asakir an Abdillah bin Basar katampi ti Abdillah bin Basar. Utlubu kudu neangan aranjeun arizqo kana rizki pi khobayal ardi di pirang-pirang jurueun bumi. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis At-Tabrani Imam Tabrani. Utlubu kudu neangan aranjeun al ma'rufa kana kahadean min ruhamai ummati ti pirang-pirang anu asih ka umat kaula. Ta'insyu anu hirup aranjeun pi anakihim dina pirang-pirang pundukna itu ruhama. Wala tatlubuhu sareng ulah neangan aranjeun kana ma'ruf minal qasiyati ti jalma anu teuas naon qulubuhum pirang-pirang hatena ieu ummah. Fa inna la'nata karena sayaktosna laknat Allah tangzilu eta turun ieu laknah alaihim ka ieu qasiyah. Ya aliyu hei Sayyidina Ali. Innallaha ta'ala sa'nyana Allah ta'ala khalaqa eta ni nyiptakeun Allah al ma'rufa kana kahadean wa khalaqa sareng nyiptakeun Allah lahu kana itu ma'ruf ahlan ka ahlina pahabbabahu maka ngararesep Allah kana ma'ruf ilaihim ka itu ahlu wa habbaba sareng ngararesep Allah ilaihim ka itu ahlu pi'alahu kana pi'alahu kana migawe na itu ma'ruf wa wajjahu sareng madepkeun Allah ilaihim ka itu ahlu tulabahu ka pirang-pirang anu neangan ma'ruf kama wajjaha saperti madepkeun Allah alma'a kana cai ilal ardil jadbati kana taneuh anu anyar bihi ku itu ma'u ahluhu saha ahluhu bihi kama wajaha saperti madepkeun Allah alma'a kana cai ilal ardi kana taneuh aljadbati anu kering litahya supaya ngahirupkeun bihi ku ieu ma saha ahluhu ahlina itu ardu. Inna ahlal ma'rufi sa'nyana ahli kahadean bidunyahum di dunyana itu ahlu ahlul ma'rufi eta ahli kahadean fil akhirati di akhirat. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al Hakim Imam Hakim an Aliyin katampi ti Sayyidina Ali. Utlubu kudu neangan aranjeun kabeh al ilma kana ilmu walau bisi nepi sanajan nepi ka negeri Cina. Fa inna talabal ilmi karena sayaktosna neangan ilmu fardhotun eta kaparduan ala kulli muslimin kasakur-sakur jalma anu Islam. Innal malaikata sayaktosna malaikat tadau eta nyimpen ieu malaikat ajanihataha kana pirang-pirang jangjangna malaikat di talibil ilmi pikeun jalma anu neangan ilmu ridhoan karena mikarido bima kana perkara yatlubu anu nyuprih itu si talib. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ibnu Abdil Bar. Azhiru kudu ngadahirkeun aranjeun anikaha kana nikah wakhfu sareng kudu nyambarkeun anjeun al khitbata kana khitbah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Dailami Imam Dailami an Ummi Salamah katampi ti Ummi Salamah. U'bud kudu ibadah anjeun Allah ka Gusti Allah ka annaka kaya anjeun teh tarohu eta ningali anjeun ka Allah. Wa'uddi sareng kudu nyawiskeun anjeun nafsaka kana diri anjeun fil mauta di pirang-pirang anu marawat. Wa iyyaka sareng kudu mikasieun anjeun wa da'watal madlumi sarta pirang-pirang doana jalma anu didolim. Fa innahunna karena sayaktosna itu da'watul madlum mujabatun eta pirang-pirang anu diijabah. Wa alaika sareng eta tetep wajib ka anjeun bi sholatil ghadati sarta salat subuh wa sholatil isya'i sareng salat isya
Pashhad da kudu nyaksian anjeun huma kana itu subuh sareng isya. Falau ta'lamun tuluy lamun nyaraho aranjeun kabeh kana perkara pihi manu eta tetep dina itu subuh sareng isya la taitumuhuma tah yakin ngalakonan aranjeun kana itu subuh sareng isya walau habuan sanajan pasedak-sedek. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis at-Tabrani Imam Tabrani an Abi Darda katampi ti Abi Darda. Ubud kudu ibadah anjeun Allah ka Allah ka annaka kaya anjeun teh tarahu eta ningali anjeun ka Allah. Fa ilam takun lamun teu bukti anjeun tarahu eta ningali ka Allah. Fa innahu sayaktosna Allah yaraka eta ningali ka anjeun. Wahsub sareng kudu ngitung-ngitung anjeun nafsaka kana diri anjeun ma'al mauta sarta pirang-pirang anu maut wattaqi sareng kudu sieun anjeun da'watal madlumi kana doa na jalma anu didolim fa innaha karana sayaktosna itu da'watal madlum mustajabatun eta anu diijabah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Abu Nuaim an Zaid bin Arqam katampi ti Zaid bin Arqam. Ubudu kudu ibadah aranjeun Ar-Rahmana ka Pangeran anu mika asih atau mika welas wa ataimu sareng kudu mere anjeun atau amakana kadaharan wa absu sareng kudu ngamasyhurkeun aranjeun assalama kana salam tadkhulu asup anjeun al jannata ka surga bisalamin kalawan salamet. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis at-Tirmidzi Imam Tirmidzi an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah. Ia tadilu kudu ngameujeuhkeun aranjeun pisujudi dina sujud wala yabsut sareng ulah ngabeberkeun saha ahadukum salah saurang ti antara aranjeun diroaihi kana dua sikuna si ahad imbisatul qalbi kalawan saperti ngajerebebengna anjing. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al-Bukhari Imam Bukhari. A'da aduwika ari musuh pangmusuh napikeun anjeun jauh jatuka eta pamajikan anjeun allati anu tudojiuka sare itu marengan sare itu si jaujah ka anjeun wama sareng perkara malakat anu ngamilik naon yaminuka amat anjeun. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Dailami Imam Dailami an Abi Maliki Asy'ari katampi ti Abi Malik Asy'ari wallahu a'lamu bissawab.